wae mah naik. Oh, tujuan mah mohon. Teu bagi laki abdi tinggal Tak sok. gitu. Teu aya Kang Usai. Tak gitu. Memang unik Kang Usai leres. Leres. Eta teh salah sawios antisipasi tina daripada urang naik harga diri kan naik tubuh gitu. Naik badan, naik tubuh. Nah, terus di panggung aing nama tiluanana. Gitu. Tapi dua. Ya, pakai ayeuna mah urang ieu heula pangeta. Jadi membagi mic mong 2 ya, pakai 2. Oh, Saya nama direkam gitu. leres urang di apa dikeun ieu teh. Subscribe-nya. Subscribe. Kang Wisnu teh aya cenah hiji deui, gaduh teu. Imik teu aya, Kang Jaya. Mending kieu we AA sementara Di pasihan waktu deh kamu. gimana? Pasihan tausiah. Leres tausiah. Janten alhamdulillah engke kultum pukul 7 menit di mohon pukul 7 menit kultum. Engke bagian bare dikat sangat punten. Sekat ya. Iya. Anjing. Naon atuh aduh bang kemohon deui Kang. Amin hati nuhun amin. Tadi itu bagi minyak kamu. Amin Kumaha Pak? Bagi orang-orang ini acara naon teh? Ieu teh urang teh acarana teh cabruk-gabrul Pak. Cabruk-gabrul. Di luar raga. Jadi di Nuraraga ieu teh silaturahmi aisil teh kan urang teh sila teh bilangkan mah diu Airah. rah teh eta tina roh urang. Maksudnya apa? Diuk antara Roh. roh jeung man. Jernih. Jadi roh jeung man. Nya jadi roh man di dia aya teh meti aya teh ieu akumplit teh di dia mah cara itu dia mah. Oh gitu. Mohon janten ieu teh aya filosofi sanes. Iya. Tuh aya. Aku pergi ukur. Mohon sila. Nya janten aya sila teh kan Pancasila teh judulnya sila teh aya sabaraha bagian. Nyata aya 5 sila. Sila kahiji. Oh, ini apa? Sila eta namina. Tah tur teh jeung maksudna teh. Ya. Rahmi eta si rahmi gerawan ka dieu. Dagang teh. Eta mah tukang lotek. Oh, lumayan. Teu mayar harita teh. Aduh. Pakainya. Mohon. Kang Radius. Ayeuna teh. Jagong dipengker jagong dipengker. Tah ieu masalah jagong teh di payung teh kieu. Ayah kemana? Sim kuring teh kan menuju syuting carita nama tiluan di kebun jagung batur. Margi nu kaduna teh aya kan otomatis upami ngobrolkeun jagung kedah aya buktosna. Contoh. Margi supados tidak pembohongan publik Pak. Maksudna gitu. Ulah hoa nu kumaha jagung teh akhirna dipetik jagung batur. Nahan matina tah. Abdi heula ngawitan. Tah begitu dipetik kan jelas ieu jagung. Cuman jagung nanti jagung batur. Ayeuna nyarioskeun Kang Jae masalah hukuman, kumaha eta hukuman? Eta nya pencurian. Nya pencurian lamun hiji dihukumna 11 tahun. 2 tahun lah. 2 tahun lamun sakarung. Kedua 2 tahun. Sarua 2 tahun. Satrek. Satu 2 tahun lah. Nah, mata carita teh abdi teh ontek ka tukang truk. Manawi biasa ngababatkeun kebon jagung kieu teh. Kakak kok mana kedua. Daripada hukuman sarua tak gitu. Tapi pada surah nana pimpin atas masakna. Abangnya tadi bayar. Abangnya dibayar. Oh, dibayar. Gila, tahan harga. Cicil main kapan ini? Masih kalah lagi situ. Kedua apa? Saling buat yang ini. Ini apa itu? Ayo PTM itu sana itu. Dan ini beta tangga. Oh tetangga. Si etot dengaku dengan kieu. Alhamdulillah ya, ama bahagia di sini teh. Oh bahagianya. Bahagia ini bukan apa-apa. Lain jeung amat tiap ningali riungan sok hayang teh tausiah aneh teh langsung. Batur Kang Bonsai, kalau tausiah itu 7 menit kultum. Ya kultum. Pertama ambil aja kutil. Kutil, teh layang banyak teh. Hari kutil teh kuliah 3 menit. Oh. Jadi kita dibayar 3 menit. Harus
Gitu ya pokoknya. Aing lain datangkan dia jadi ngabodor putar-putar kasadayana si kuring teh jalmi serius. Nya jeung dilakukan. Asli katinggal di nararai di naraksu kan dugi kana sapatuna ge abdi jalmi serius. Serius itu ngabodor. Asli. Dina mun naon-naon tapi hilang Kang Bonsai urang teh salaku umat Islam kedah hiji ucapkeun Oh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu ngacok mah. Sanes ngaco. Sedap. Iya ngomong iya tapi geus semata-mata ngomong iya. Nya Ayeuna kieu ucapan salam teh ngucapkeun salamat gede pisan pahalana. Ngomong ngajawab ari abdi mah lainana yang ngucapkeun jawab berarti double pahala. Awak di mana-mana ge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada teh dijawab ku batur ini kan misalnya. Apa batur kesempatan ngajawab? Da batur banyak mau urang di ngajawab dan saya tidak urang di ngajawab. Oh, kan wae atuh aya kitu mah da aloh ge. Maksudna lain kumaha? Teu amat. Iya anjing. Goblok. Ya, masuk gegeran. Lain bergegeran. Kita memang ngiring-ngiring bingang sarana kasadayana. Ya. Kasadayana di dadangan dia simkuring sanggang jaena sanes sasaha simkuring teh dina Sumedang hiji. Ieu mudah-mudahan impi nama. Kayaknya urang seriusnya katingal. Dia teh mudah-mudahan Sumedang hiji teh Sumedang hiji. Ari teh sarana ari hiji teh Singkatan deui wae. Hi teh seuri kan. seri. Jadi Sarana dan dari seri seuri. dan eta teh mangrupakeun samana cirina jelema. Tadi aya bahasan silaturahmi. Ari sil teh cek dirinya naon lepat tadi teh. Sil teh paragi. Tadi teh diu. Sila mah dieu. Tur teh ujung. Ini kan kebal di mana-mana oke hari tur masuk di mana-mana benar ke mana-mana. Ada tur ini kita kan itu kan dia. Benar. Sil teh diu, Sil teh diu, dan bari Sumedang ini teh silaturahmi teh naon urang-urang. Mi teh urang. Sorry. Lain mi teh urang. Jadi diu urang teh cicing dina hiji tempat ini dan kaditu kadieu jang urang sarannya tah eta percuma aya Dan goblok. filosofi. Aduh. Ge di editnya. Ya. Oh teh kayak gini banget goblok. Ulah, aduh. Anjing aing goblok. Nah, ama tong ditambahan deui diring ngegel. Oh teh kayak gini. Tekeng ampun sana. Oh, jangan silaturahmi teh itu. Mi teh kita. Jadi urang teh cicing di hiji tempat. Ini kan kaditu kadieu. Jangan ngahijikeun eta tempat urang-urang sareng. Jadi ngahiji teh Lain pantasannya kita mah nanti Kita siapa kamu sama kita. Oh, betul. Iya kena ulah pembohongan babi kan. Saur Aab mi teh kita. Seukeun mi mah kahiji lada. Kaduana aya rasa ayam. Eta mah mie. Mi. Ayam. Mi goblok. Kan dia mami. Ayam mana? Urang teh ngobrol lagi buku Apa orang-orang aja? lain sebenarnya mah ngobrol lah kamu tapi terus trauma asli kumargi si guru terus bangun ya Baheula. ya tadi ada besar kamu Sekolah lah, apa orang mah anak buah. Ngajan penyakit nanti kurang, apa kadua ti akang heula. Akang apa ti dieu? ya Anu gegetret memang saha. iya maneh Berarti orang tidak mah tuh. alhamdulillah itu dong ya silaturahmi sadayana yang terulang media Sumedang mudah-mudahan da simkuring teh sanes kenal sanes urang Sumedang. Saha itu kamu ada sana saha. Ya, tapi alhamdulillah kuring ka aku jadi orang Sumedang nyaeta hiji kebahagiaan hiji bunga anu bisa ngahiji jeung Sumedang intina urang bisa silaturahmi bisa ngahiji ke dieu naon-naon anu dimaksud urang anu dipelajari urang. Nah gitu. Terus jadi urang mah waktuna tertentu jadi aya kadang-kadang bener aya kadang-kadang teu kitu anjing ngadenya aing goblok. Bisa praktikkan hidupnya. Sanes kali salaras mah tidak gor tadi. Gaul sih abi gitu. Oh, loba gaul. Karena ya Kang Jaki khususnya oke rengrengan sadayana hatur nuhun pisan
Simkuring atas nama pribadi kan saya biasa angkat di dia benar dia aslinya orang asli sumpah serius begitu kita aing tinggal serius Apa saya aing serius kamu tadi kan malah dong. Kalau kayaknya nu hadir 5.000 ya kan Den. Ya kira-kira edisi berikutnya bakal uleman seberapa ribuan? 7.232 kemarin terus ada mau uleman. Ya, untuk nanti lu. Paling kamera. Ya kan jadi kedah nuntut. Kalau kan diterusir, seorang jaki tadi curhat jadi. Padahal cakap itu gitu. Jadi pakai itu bakil. Daripada gitu mending Mikir. Alhamdulillah. Itu memang itu simkuring sadayana silaturahmi hatur mohon. Nyalakeun silaturahmina nya Kang Jayanya mudah-mudahan semuanya hiji anu programna sareng bangsa sareng jaki anu seueur pisan anu bade dipimaksa urang sana eta inti. amin. Ya. Ada percuma atuh urang naon nyaon jauh-jauh ti Bandung datang ka dieu dijujuk. Adon kitu hukum geus we jangan Bertahap. Alhamdulillah. ai mantap ieu. Kamu cek kela. Hari di dia paling gede saha. Anu loba ngomong saha. Jadi anu loba ngomong di dia. Tapi kan anu pikir urang. Jadi pasti itu. Ya. Itu gara-gara ketua kurang bijaksana. Kela. Iya kameramen. Kameramen kumaha? Hanya Oh. Hari nu ngamera mau ieu. Iya sabaraha? 50. 50. Yes. Sabaraha? 50 jadi 100. 50 ewa. Asal nyempong hongkolnya. Kayak kan gitu, dari masalah awet kan bisa betul-betul. Ya, bisa pakai pikiran Lagi nama dari mulai. Oh, anjir kayak ini udah kaya. asal menadi itu, asal menadi kurangi perasaan. Inilah nomor WA. Sorry. Oh, sorry. Dah orang mau kamu istilah di bere. Kumaha ini tinggal bikin kaki. Nah ini aku nggak nanti atau ya. Aku tahu kenakalanmu, sobat. Kang Wis kayak udah si Bunda Wi nya ka abi teh nomor 1. Bukan nama Kang Jai kan sapi. Tarik teh pasan. Ya, di mana-mana ge anu diikat anu leuwih berat dosana mah. Alhamdulillah dibuka. Oh, lagu cenah. Oh, urang sesangan, Pak. Pak Edi biasa Pak Edi, Pak Jaki lagu kebesaran cenah Pak Edi. Dan salah nama saya beri kali ini kepada tukang abu saudara. Tapi anu bade adan, Kang Ipan bade adan heula. Sekarang mun adan sampai sebaraha, aing adan soga. Sorry, ilmu mah teu diduitkeun, Kang. Teu diduitkeun. Pajak tadi dibayar. Lah itu, dosenan rumah raya dosen mulai puluh, Bang. Oh, Aing aman. Ayat Allah, cenah teu meunang diduitkeun. Kudu diduitkeun zaman teh aya gawe dituliskeun, tapi bahasana lain diduitkeun. Atau saya. Atau saya nu ada mana? Siapa ya?